Matak sedih ngabandungan ku zaman kiwari. Tingkah roceakeun meureun masyarakat anu digempur. Nandakeun heueuh meureun kasieun ka keueung. Loba eta teh. Sabab ayeuna di ditu di dieu digempur tada teuing sedihna heueuh meureun masyarakat oge. Sok we pikiran ku urang geura heueuh. Teu jejeritan kumaha meureun anu maroa budak leutik anu mawa orok. Aya nu geus kolot leudeuh teuing heueuh matak sedih aing abang aing nyampo dina berita-berita teh heueuh. Sedih dewek mah teh. Tuh itu sampikeun ka di tah digeranat ku ieu. Digeranat ku ieu tah. Geura we beak sakampung digeranat. Teu rek sedih kumaha. Tah ieu peluru anu ngaberebet-berebetna heueuh. Ting jelebur ting jelebret teh tah ieu nu kieu tah heueuh tah. Tah ieu anu ngabeledugkeunana tah ieu teh ieu garanatna ieu. Tah dua deui tah tinggalieun. Matak sedih dewek mah ngabandunganna heueuh masyarakat eta anu di Palestina. Deudeuh teuing. Nya mudah-mudahan we heueuh ku Pangeran maranehna teu diasupkeun kana mati nu syahid deuh. Ulah aya naon mudah-mudahan ulah dihisab ku Pangeran teh dialebatkeun kan jama-jama anu sareleh. Da geuning heueuh ayeuna papararangan betan kitu teh heueuh da nimbulkeun teh korban jiwa kapanyan. Matak aya dewek mah sakabeung mah heueuh desuk aduh. Moga-moga we Gusti atuh ngahampura kana dosa-dosa maranehanana teh heueuh. Da ieu betan nu kieu ieu. Ieu garanatna tah nu ngabeledug tah ieu peluruna ting jelebret teh tah badirat anu kadenge ku urang meureunna tada teuing ting jararitna masyarakat nu di Palestina. Mudah-mudahan maranehna teh dipasihan katabahan heueuh. Padahal anu kieu mah cek dewek mah teu ngeunana mah tah komo ieu granat model ieu. Tah granat nu kieu mah teh dicoelkeun we kana sambel. Kana sambel anu kitu mah. Tah ieu jeung ieu peluru ieu tamaya ka aing ku aing dihakan nya. Da mani keneh dikebakeun dicoelkeun we kana sambel na betan kieu mah. Geus heueuh.